الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم وإلى شيخ الإسلام علي بن Ini mana nih? Iya. khusus Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatu tsaniyatu ari faidah anu kadua at-tahassunu. At-tahassunu eta gawe araksaan ngariksa teh. Eta gawe araksaan anis syaitani tina setan, ngaraksa setan. Wa kasrut tauqoni jeung mecahkeun teh urang ngalampiaskeun jeung mecahkeun nyongsrongna nikah. Wadaku gowa ilis syahwati jeung nolak pirang-pirang kamadaratan syahwat. Wa ghaddul basari jeung meuremkeun paninga panon wahidul farji jeung ngariksa farji. Aya kaidah nikah an nomor kadua ngariksa setan ngalampiaskeun nyongsrongna nikah nolak kamadaratan syahwat meuremkeun paninga panon ngariksa farji. Wa ilahi jeung eta kana ieu tahassun anis syaitan. Al-isyaratu ari isyarah dikauli ku dawuhan Kanjeng Nabi alaihi salam. Man lapadna, man sahajana nakaha anu nikah ieu man faqad hasana saestu ngariksa ieu man nispa dinihi kana saparo agamana ieu man. Falyataqi Allah bisyatri akhari. Falyataqi tangkudu takwa iman Allah ka Gusti Allah bisyatri dina saparo al akhari anu sejen. Wa ilaihi al isyaratu bi qauli. Wa ilaihi jeta kana ya syatri akhara. Al-isyaratu ari isyarah dikauli ku dawuhan Kanjeng Nabi alaikum lapan alaikum. Alaikum mesti karanjeun kabeh bil abaat kana biaya nikah. Kana biaya nikah. Alaikum teh di mana ieu sangu. Dia berarti kana biaya nikah. Paman tasagama lam yastati anu teu kawasa ieu man palai tah mesti kaman disaumi kana puasa. Paina sauma puasa lau kaman wijaun eta megatkeun kana nyongsrong nikah. Wa karuman jadi kalau mana perkara kunahu anu mucap kuring kana emak mina asari buktina pirantang dawuhan Muhammad wal habari jeung pirantang hadis. Isyaratun eta isyarah ialah hadza makna kana ieu makna. Wa hadza makna jari makna duna awali eta sandatun ma'an kaisi. Ya anna syahwata syahwat muwakkalatun eta dipasrahkeun. Ditaqodi tahsilia waladi kana nyupri ngahasilkeun anak. Panikahu li syukatin li syuglihi.
Panikau tari nikah kapin eta anu kapin eta anu nyukupan lisuglihi kana nongkulkeun teh kasibukanan lisuglihi kana nongkulkeun aya tahsilya walad datiun turun menolak lihi kana ngajadikeun aya tahsilya walad wasori pun dia anu mengkolkeun lisari sakwatihi kana kagorengan ganasna atana pikerasna kana kagorengan kerasna ieu tahsilya walad walaisa jeung teu sahamanda yujibu anu nyubadanan ieu man maulahu ka pangarna men robbatan karana resep tahsili ridohu dina ngahasilkeun ridona maula kaman eta sepertiga mah yujibu anu nyubadanan ieu man litolabil khilasi karana nyupri salamet anu go ilatif aukil inap kamal darsa ngawakilkeun pasawat tari sawat wal di anak muqaddaroni eta dipastikeun duanana wa bayanahuma jatab anu sahwat jeung walad irtibatun ari cumantel hubungan ari cumantel walaisa jeung teu kalakuan jeung tingkah ya jusu eta meunang naon ayyuqala yang diucapkeun naon al-maqsud ari maksud dan nikah allazatu eta enak wal waladu jeung ari anak lazimun eta misti nyanha tina lazah kama yazamu saperti yang misti masalan umpamana naon qadaul hajati nyumponan pangabutuh ki ngising mina akli tina dahar walaisa jeung teu ieu qadaul hajat maksudan maksud tidak tina zatiana ieu qadaul hajat bali waladu balik tari anak wa etari walad al maksudu etari maksud bil fitrati ku fitrah wal hikmati jeung hikmat pasawat jadi sawat baisatun eta ngajrung alai kana walad wala umri jeung yakin ari umur kuring eta kosami eta sumpah kuring neken wala umri jeung yakin ari umur kuring eta kosami eta sumpah kuring pisawati eta tetep dina sahwat hikmatun ukhra ari hikmat anu sejen siwal irhati anu salianti ngadatangkeun ilal ilahi kana nganakeun tengah hasilkeun anak wa wajah hikmatun ukhra kadinya ma eta perkara fi qodaiha anu tetep dina nyumpona syahwat tadi dina syahwat ya hikmat nu sejen nu salianti ngadatangkeun ngahasilkeun anak wa ma fi qodaiha ma eta perkara fi qodai untuk nyobanya syahwat minal ladzati buktina enak alati anu ladzat la tuwaziha penyaruaan dengan bandingan penyaruaan kana lati lazah naon lazatun kaenakan lao damat lamun langgeng ieu lati lazah da lazah nu kitu mah enak-enak ngan lamun langgeng dan telanggeng sehari tawe Ayong. Fahiyatah ari al-lazzah atana pilati mangga fahiyatari al-lazzah anu nganggo alif lam munabihatun etun ngelingan ala lazzati kana pirang-pirang kaenakan al-maudati anu dijanji dikawiskeun ya jinani di pirang-pirang surga
Jadi tarjibu karena ari ngaresep ti lazat dina kaenakan lam yajid anu teu mangyan eti jama laha pikeun lazat zawakon kana rasa. Teu mangyan si jama kana rasa pikeun lazat. Layan pau eta teu manfaat ieu tarjib. Palau rugiba talamun diraresep. Sahal aninu jama anu peluh pilazat ya jimai dina enakna jima awis sobiyu katapkeun kana anin atawa budak pilazat ya mulki dina enakna karajaan wasatonati jeung kakawasaan lam yanfa'tan teu manfaat naon at-tarjibu ngaresep lamun jama anu peluh gerak kawin enak kawin teh nak ngaji mana budak deh sok ieu geura nyalon yang jadi presiden ya enak jadi presiden teh boga kekuasaan amo aya harti na harasna wa idda fawaidi lazati dunya jeung ari salah sahijina pirang-pirang faedahna pirang-pirang kaenakan dunia ar-rabbatu eta resep dawamiha dina langgengna ieu lazati dunya langgeng tia jannati di surga liyakuna supaya kabuktian ieu dawa baitan nu ngajurung ala ibadatillahi kana ibadah Allah. Pangdur atuh kuningali mikir. Pangdur atuh kuningali anjeun ila hikmati kana hikmat umma ila rahmati tuluy kana rahmat kawalas Allah. Umma ila taqdiyati tuluy kana panartiban al ilahiyati anu bangsa pangeran. Kaeta kumaha ubiat ditartibkeun tahta syahwatin dina bawahan syahwat wahidatin anu sahiji naon hayatan hirup dua hayatun kahiji hirup dohiratun anu pertela wahayatun jeung hirup batinatun anu samar pal hayatu tah ari hirup al-dhahiratu anu pertela hayatul mar'i eta hirupna jama dibaqoi nasliku tetep turun aja mar'i fa innahu karna saestuna baqoi naslihi naun eta sawarna min dawamil wujudi tina langgengna aya wal hayatu jeung ari hirup kahirupan al batinatu anu samar ieu eta hayatul batinah al ayatu eta kahirupan al ukhawiyatu anu bangsa akhirat fa inna hadhihi lazata karena saestuna ieu kaenakan anna kiswata anu kurang hadil lazat nyata lazatu dunya anu kurangna disuratil inkisirami ku gantangna narima penggat tuhariku eta musikeun ieu hadhihi lazat ar-rabbata kana resep til lazati dina kaenakan al-kamilati anu sampurna sampurnana bilazat dawami ku enakna langgeng fayastahitu alal ibadati al-musilati ilaiha fayastahitu tuluy kagegereh jadi kadorong kajurung fayastahitu tuluy kagegereh ieu abdu ngaranna al ibadati kana ibadah al musilati anu nepikeun eta nya sanes muasalati al musilati anu nepikeun ilaiha kana ieu lazzatil kamilah ayastafidu tuluy ngalapaedah saha al abdu abdi Allah bisiddatir rabbati ku banget narasatiha dina ieu lazzatil kamilah ngalapaedah tayassura muwadzabati kana gampangna yassara ieu mah tayassur tadi tina tayassara ya tayassaru tayassuran
Aya surah muwadzabati kana gampang nak ngalanggengkeun alama kana perkara yusilu anu nepikeun ieu mah. Uka abdu ila na'inya jinani kana kanikmatan pirang-pirang surga. Wa ma min zarratin min zarrati badanil insani zahiran wa batinan. Kayu teh dibaliknya bal zarrati malakutis samawati wal ardh. Ari ieu mah kumaha heula? Zarrati bal gitu malakuti takadua anu tiluhur beresan heula. Bal min zarrati malakutis samawati. Wa ma min zarratin jeung teu pati-pati tina hiji lemutan kekepulan lemutan min zarrati badannya insani tina pirang-pirang lemutan badan manusia batina dina batinna wa doirna bal min zarrati malakuti samawati balita tina pirang-pirang lemutan karapon pirang-pirang langit bal min darroti malakuti samawati balik tina pirang-pirang lelembutan karaton pirang-pirang sejali illa watah angin jeung eta tetep dina hanapeun teh bawahanana angin jeung eta dina bawahana ieu zarratin anu mufrad tadi wa ma min zarratin illa watah angin jeung eta dina bawahana ieu zarratin min lato ipil hikmati dibayanan tila buktina pirang-pirang hikmat anu lembut wa ajaibiha jeung pirang-pirang kana hikmat ma ari perkara ma talapaipu hikmat ma ari perkara taharu anu bingung naon al ukulu pirang-pirang akal fiha dina ieu ma. Walakin innama yankashifu jeung tetepina pastina narima terbuka ieu ma tenaon teh atau iku hikmatnya lihat kulubi kana pirang-pirang hate apa hiroti anu bersih dikodli supaya usaha ukuran bersih na ieu kulub wa biqadri rogbatiha jeung usaha ukuran ngewakna karituna yaan nya jeung usaha ukuran ngewakna ieu kulub an zuhrati dunia tina papayas dunia wa gururiha jeung pirang-pirang tipuan dunia wa gowa iliha jeung pirang-pirang kamadaratan dunia. Panikah tari nikah bisa babi dapi goilati syahwati kusabab nolak kamadaratan syahwat muhimun eta anu penting bidini dina agama likul liman pikeun sakur-sakur jama layu tak anu teu dibere ieu man an aizin tina peluh tina apes wa anatin jeung peluh wa hum jeung ari ieu man layu tak wa hum jari man layu tak golibul khalqi eta kagalibana makhluk kalumrahanana makhluk fa inna syahwata karana saestuna syahwat idza walabat eta di mana-mana ngalindih ieu syahwat walam yuqawimha jeung teu ngabandingan kana syahwat naon kuwatut takwa kakuatan takwa jarot tah narik ieu syahwat ilaqtihamil fawahisi kana ngalakonan pirang-pirang kagorengan wa ilaihi jeung kana ieu jarot ilaqtihamil fawahis asaro isarah kanjeng Nabi dikauli kudawan kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam dituna anillahi ta'ala ting Gusti Allah ta'ala illa taf'aluhu takun fitnatum fil ardi wa fasadun kabir kamari ayatnya halaman sabaraha
artina insartiyah yaitu sanakila istisna didopatkeun kana lanat illa tab'aluhu lamun teu migawe aranjeun kabeh kana nikah takun tak bukti ayat naon fitnatun fitnah fil ardi di bumi wa fasadun jeung karuksakan kabir gede wa in kana jeung lamun kabuktian ieu abdu mula zaman itu dikadalian bilu jami takwa takwa nu disarupakeun kana kadali bade idofat dia bayan mah kadali buktina takwa pagoyatu tarik pameakan abdu ayakupa eta yang nyegah ya abdu jawariha kana pirang-pirang anggota nyegah an ijabati sawati tina nyubadana kana syahwat paya wudu atu meremkeun ieu abdu al-basara kana paninga panon wayah padu jeung ngariksa ieu abdu al-farja kana farji Pamah ibnu qabi kana pan ari ngariksa hate anu waswasi tina waswas wal fikri jeung pikiran palaya dulu tah eta termasuk ieu ibnu qabi tah tiari dina bawahan pamilihna ieu abdu balla tazalu balik tak teureun-eureun naon an nafsu tujazibu eta narik ieu nafsu ka abdu wa tuhadithu jeung nyaritakeun tengagaranteuskeun wa tuhadithu jeung nyaritakeun ieu nafsu ka abdu di umuri wikoi kana pirang-pirang perkara wiko di mana walaya turu jeung teu kenor anhu ti abdu naon asyaiton setan al-muwaswisu anu ngawaswaskeun ilai ka abdu di akhari awqat dina pamana pirang-pirang waktu waqoriya aridu jeung terkadang anyar datang lau ka abdu naon dalika itu tujazibuhu di asna'i sholat di tengah-tengah sholat hatta yajriya dengan berjalan ala khotiri kana karakterina abdu min umuri wiko tina pirang-pirang perkara wiko naon ma perkara law surriha lamun dipertelakeun naon di ieu mah baina yadai aqsya khalqi antarana hareupeun pangleuwihna na makhluk lastahya saya ngarasa era ieu abdu minhu tina ieu ma law surriha wallahu jari Gusti Allah muttaliun ningali ala qalbi kana kana abdu wal qalbu jari hate fi haqqillaina Allah kalisani eta seperti lisan fi haqqil khalqina hakna makhluk tapi nyali ku Allah wa ra'sul umuri jeung ari pokokna pirang-pirang perkara liya muridi pikeun jalma nu ngamaksud fi suluki tariqi akhirati dina ngambah atana pinempuh jalan akhirat dina ngambah atau nempuh jalan akhirat qalbuhu eta hate na murid wal muadobatu jeung ari ngalanggengkeun ala shaumi kana puasa la taqong eta teu megatkeun ieu muadobah madaka waswasati kana bibitna waswas fi haqqi aksari khalqi dina hakna kalabana makhluk illa ayyan dopa angin narima kumpul ilaihi kana saum naon pun lemah dia badani dina badan wa fasadun jeung ruksak dia mizaji dina watak walidalika jeung karana itu la taqtu qala ngadauh sah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu layatimu teu sampurna maksudna mah sampurna naon nusukun nasiki ibadahna jalma anu ibadah illa binnikai ayam kunikah wa hadhihi sarang ari syahwat mihnatun eta cocoba ujian minatun eta cocoba amatun anu walatra umum qalla saeutik saman jalma yataqallasu anu salamat yemen minha tina ieu syahwat qala parantos ngadauh sakotada tu kotada di makna qaulihi ta'ala dina makna dauhan Allah ta'ala
wala tuhammilna ma la taqata lana bi wala tuhammilna sareng muga ulah nanggungkeun Gusti ka abdi sadaya mak kana perkara la taqata nu teu aya kakuatan eta tetep lana pikeun abdi sadaya bi kana ieu mah dawuhan Qatadah huwa ari mala taqata al-qiyamatu eta banget hayang jima wa ini kuan akriwan waan ikrimata jeung katampit ikrimah wa mujahid jeung mujahid annauma saytuna ya ikrimah jeung mujahid qala eta ngadawuh ikrimah jeung mujahid fi makna qauli ta'ala ila makna dawan Allah taala wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqa jeung didama jeung taha al insanu manusia dhaifan bar lemah dawan ikrimah Inau saytuna insan la yasbiru eta teu sobar di insan anin misai tinggal di pirang-pirang awet. Wa qala jeung ada usaha Fayyad bin Najihin Fayyad bin Najih idza qoma di mana-mana ngateng nangtung tanya ngateng naon zakarur rajuli zakarna laki zahaba tah leungit naon kuruta aklihi 2/3 akana ieu rajul pingsan wa badum jari sapalina ulama yaqulu eta ngadawi ba'duhum zahaba lapaz zahaba leungit naon kurutu dinihi 1/3 agamana ieu rajul Wapi nawadiri tafsiri sareng dina kitab nawadiri tafsir Ani Ibnu Abbasin katampit Ibnu Abbas radhiyallahu wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri ghasiqin sareng tina kagorenganana perkara anu nutupan Iza wakoba di mana-mana nutupan ieu gosip. Qala ngadauh Ibnu Abbas. Gosip teh qiyamuz zakari eta ngatengna zakar. Wa hadhi jari sahwat baliyatun eta balai walibatun anu galib anu lumrah. Idza hajat di mana-mana obah ieu syahwat la yuqawim hatah teu ngabandingan kana syahwat naon akun akal wala dinun jeung teu agama. Di mana-mana geus obah syahwat akal ge kalilih agama ge kalilih. Wahia dari syahwat ma'a anna sarta saytuna syahwat solihatun eta anu pantes lian takuna pikeun yen kabuktian ieu syahwat pantes pieu syahwat baitatan eta ngajurung alal hayataini kana hirup dua kama seperti perkara sabako geus pila ieu mah fahia khobar tina wahia khobar gair mufrad fahia tah eta syahwat Aqwa alati syaitani eta pangleuwih kuatna alat setan ala bani adama nyelehkeun para putra Adam. Wa ilaihi jeung kana ieu aqwa alati syaitan asyara isarah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biqoli kudawan Kanjeng Nabi. Maro ayatu teu ningali kami minna kisoti aklin pirang-pirang awewe anu kurang akal wadinin jeung kurang agama aglaba anu leuwih ngalindih peningali kuring pirang-pirang awewe nu kurang akal aglaba anu leuwih ngalindih lidawil albab di pirang-pirang jalma anu ngabogaan pirang-pirang akal min kunna tibatan aranjeun kabeh Tanjir kabeh teh kanisa.
Wa inna mazalika jeung pastina ari itu aglaba ari lihai jami syawati eta karena ubahna syahwat. Waqala jeung adawana salam ti dua aing ngadu anak kanjeng Nabi. Allahumma nusti inni sayyidun abdi a'udzu eta nyuwunkeun pangarisa abdi bika ka Gusti min syarri sam'i. Tina kagorengan panguping abdi wa basori jeung paninga abdi wa qalbi hate abdi wa min syarri maninggi jeung tina kagorengan mani abdi. Waqala jeung ngadawuh kanjeng Nabi as'aluka nyuwunkeun abdi ka Gusti antu tohiro kana yen ngabersihkeun Gusti qalbi kana hate abdi wa tahfazo jeung ngariksa Gusti farji kana farji abdi. Pamatah ari perkara yasta'idu anu minta pangriksa minhu tina ieu emak sallallahu alaihi wasallam kaeta eta kumaha ya juzu meunang naon atas saulu gagampangan pi dina ieu emak yasta'idu kumaha meunang gagampangan yasta'idu ligori pikeun salianti Rasulullah. Wakanan jeung kabuktian sabadu salihina sapalna jeung saleh kabeh yuktiru eta ngalobakeun ieu ba'du salihin an nikah kana nikah. Hatta la yakada dengan terdekat terhampir hatta la yakada dengan terdekat ya ba'du salihin yahlu eta kosong ya ba'du salihin minis nataini tina dua awewe wasalatin jeung tilu awewe seberang mah sehingga terkosong ya, terhampir kosong gitu. Hatta la yakada yahlu hampir kosong ba'du sholihin tina dua istri. Tilu istri. Karatan kedua, tilu. Langka membuka pemajikan hiji. Pan karot tuli inkar alika ba'du sholihin sahabat ba'du supiati sapena alika tasawuf. Pakola dengan ba'du sholihin. Hal ya'rifuna hanya ho saha ahadun jama minkum tisapalna ranjeun kabeh anahu kana sayyiduna ahad jalasa eta diuk ieu ahad bayana yadaillahi ta'ala antarana paeun Allah ta'ala jalasatan kalawan sakali diuk au waqofa atawa cicing ieu ahad bayana yadaihi antarana payunan Allah mau kipan dina tempat cicing ti muamalat dan muamalah ibadah muamalat pakutiro tuli dikertegeun ala qabi kana hatena ahad naon khotiru syahwatin karteg buktina syahwat paqulu tuli ngucap kaum kabeh namanya kaum kabeh yusibuna kena ka urang sarea min dalika tina itu khotiru syahwat naon kasirun perkang loba faqala tuluy ngadawuh ba'du sholihin lao raditu lamun ridho kuring fi umuri dina umur kuring kullihi tegasna sakana umuri ridho bimitni alikum kana pantarna tingkaran yen kabeh di waqtin wina waqtu sayyidi lama azawajtu tanyakin mua kawin kuring lakin ni tetap tina kuring makutiro eta teu dikertekeun ala qalbi kana hate kuring naon khotirun perkara anu ngareteg yusgilwani anu nungkulkeun nyebukeun ieu khotir ni ka kuring an hali tinggal tina tingkah kuring illa napaltuhu aing ngaluluskeun teh ngalangsungkeun illa napaltu aing ngaluluskeun kuring kana khotir pasarihu tuluy ngalap enak ka istirahat teh pasarihu tuluy istirahat kuring wa arji'u jeung balik kuring ila sugli kana pagawean kuring wa mundu arba'ina sanatan dina waktu 40 tahun makhutirat teu dikertekeun ala qalbi kana hate kuring naon maksiatun maksiat. Wa ankara jeung inkar sabak dunasi sapalina jama-jama hala supiati kana tingkahna ahli tasawuf. Faqala tuluy ngucap lau kabak dunnas sahabat du dawid dini sapalina pirang-pirang jama ngabogaan agama.
Kita nganggo alif lam allazina mallazi mari naon allazi eta perkara tunkir anu inkar anjeun itu makana ieu lagi ma ari naon allazi eta perkara tunkir inkar anjeun kana ieu lagi min hum ti sufiah kabeh ola ngucap ba'dunna ya kuluna dahar ieu sufiah kabeh kasiron bar loba ola ngadau ba'du dawiddin wanta jeung ari anjeun aya deui lauju ta eta lamun lapar anjeun kama yajuuna sapertian lapar sufiah kabeh la kata saya dahar anjeun kama yakuluna sapertian dahar ieu sufiah kabeh Kola ngucap ba'dun nas yan kihuna nikah itu supiah kabeh kasiron bari anu loba kola ngucap ba'du dawiddin wa anta jari anjeun aya deui law hafidda eta lamun nariksa anjeun aya naika kana panundua anjeun wa parjaka jeung kana parja anjeun kama yahfazuna saperti nariksa ieu supiah kabeh lana kasta tayatin nikah anjeun kamayan iuna seperti yang nikah itu supiah kabeh. Mencekura malamun anjeun itu bisa ngariksa panon bisa ngariksa parji seperti supiah ngariksa lana kasta. Ngan anjeun moal bisa ngariksa panon. Itu ge supiah ge hese ngariksa panon nikah. Wakana jeung kabuktian sadina itu sing junaid yakulu tengah daun ieu junaid. Ahtaju mikabutuh kuring ila jima'i kana jima. Kama ahtaju sapertian mikabutuh kuring ila kuti. Kau diala pakuatan. Nyata makanan pokok. Ila kuti kau diala pakuatan. Pazaujatu atau hari pamajikan ala tahsiki na tepan kana sanyatakna kutun. Itu diala pakuatan. Wasababun dengan jadikan sabab dikmarotil qalbi pikeun bersihna teh. Oleh dalika jeung karena itu pazawajatu ala tahqiqi kutun amaro marentah saharra sallallahu alaihi wasallam kulaman kasakur-sakur jama waqa'a anu tumiba naon nadru paningana man alam roatin kawewe pataqot tuluy nyongsrong temi kahaya tuluy nyongsrong ilaiha ka imro'ah naon nafsuhu hatena men marentah ayu jami'a kadua ayu jami'a kana yen ngajima ieu man ahlahu ka bojo men itu Rasulullah marentah ka tiap-tiap jama anu tumiba paningana ka awewe tuluy reung hatena hayang marentah jima ka bojona. Sudah nuli imah ge akur-akur keneh nu kitu mah. Li anna zalika karena saya sunai itu ayu jami'a yadfa'u eta nolak ye zalik al waswasa kana waswas anin nafsi tina hate warwa dina riwayatkeun saja dirun Jabir anu anna nabiyya kana satuna sallam ro'a eta ningali kanjeng Nabi imro'atan ka hiji awewe biasa kanya Nabi gaya rei we hayang pada kolak tuluy asup kanjeng Nabi ala Zainab ka Siti Zainab pakodo tuluy nyumponan kanjeng Nabi hajatahu kana pangabutuhna kanjeng Nabi cima kanjeng Nabi wa kharaja jeung kaluar kanjeng Nabi wa qala jeung ngadau kanjeng Rasulullah dina mar'ata saituna awewe tidak akbalat ayat di mana-mana madat ieu mar'ah akbalat tah madat ieu mar'ah di surati syaitonin kalawan rupa setan fa iza ra'ata di mana ningali saha adukum salah aranjeun kabeh imro'atan ka hiji awewe fa ajabatu tuluy ngaresepkeun sanes ngagetkeun tuluy ngaresepkeun ieu imro'ah ka ahad palyati tah kudu ngajima ieu ahad ahlau ka bojo na ahad
fa inna ma'aha karena saestuna eta sartana ieu ahlahu karena saestuna eta sartana ieu ahlahu mislal lazi aya pantarna perkara ma'aha anu tetep sartana mar'ah. Di pamajikan dia sarua eta nama jeung eta wapola jeung ngadau Kanjeng Nabi alaihi salam la tadkhulu ulah asup aranjeun kabeh alal muwayyabati kapirang-pirang awewe anu ditinggalkeun ku salakina kapirang-pirang awewe anu ditinggalkeun ku salakina waya dari muwayyabat allati eta awewe loba anu gaib tahajau juga salakina ieu lati anha ninggalkeun ieu lati paina syaitona eta mah ditafsirannya tafsiran eta la tadkhulu alal muwayyabat paina syaitona ora setan yajri eta berjalan ieu setan min ahadikum tisali aranjeun kabeh madrodam di tempat mengetih kulna mutab kurang sarea wa minka sareng pituan tuan tekannya Nabi ola ngadau Kanjeng Nabi wa minni jeung ti kami walakin Allah ya tapi Gusti Allah aanani eta nulungan Allah ni ka kami alaihi nyelehkeun setan faas lamu tuluy salamet kami Kola nadau sa Sufyan bin Uyainah ta Sufyan bin Uyainah. Pa'aslamu ari lapan pa'aslamu maknahu eta ari maknana ieu pa'aslamu ana minhu eta lapan pa'aslamu ana minhu. Itu. Maknau eta dimana ya pa'aslamu ana minum etlapan pa'aslamu ana minum pa'aslamu tulis salamat kami ana tegasna kami minhu ti setan hadza maknahu hadza ari ieu pa'aslamu ana minhu hadza ari ieu pa'aslamu ana minhu maknahu eta maknana ieu pa'aslamu ta pa'aslamu anu sakeatan pa'aslamun ieu ya pa'aslamu maknahu kana eta hadza pa'aslamu ana minhu maknahu eta makna ieu pa'aslamu fa inna setan la yaslamu eta teu salamet ieu setan wa kadzalika jeung nya kitu saperti rawa Jabirun kadua ti luhur yuhka dicaritakeun an Ibnu Umar ti Ibnu Umar radhiyallahu wa kana jeung kabuktian ya Ibnu Umar min suhadis sahabati eta ti sapelna pirang-pirang jalma anu zuhud ti sahabat wa ulamaihim jeung pirang-pirang ulama na sahabat kabeh dicaritakeun naon annaus sayyiduna Ibnu Umar kana eta ka Ibnu Umar yuktiru eta bukaya Ibnu Umar mina somi tina puasa ala jima'i netepan kana jima qoblal akli samemeh dahar dipake pangbukaan pakai tajil warubama jama'a jeung terkadang jima ya Ibnu Umar qabla ayyu sholliya samamayan salat ya Ibnu Umar al maghriba kana salat maghrib umma yang tasila tuluy adus ya Ibnu Umar wa yusalliya jeung salat ya Ibnu Umar terkadang ya geus datang waktu maghrib jima heula adus tuluy salat maghrib wazalika jeung ari tu jama'a qabla ayyusalliya jama'a
qabla ayyusalliya litaprijil qalbi eta karena ngosongkeun geran litaprijil qalbi eta karena ngajongjonkeun hate li ibadatillahi kana ibadah ka Gusti Allah wa ikhraji wadati syaitan jeung ngaluarkeun godaan setan minhu tina ieu qalbi waruwiya nyatkeun naon annaus satuna Ibnu Umar jamaah eta ngajima ieu Ibnu Umar salasan katilu awe min jawarihi ti pirang-pirang amatna ieu Ibnu Umar fi syahri Ramadana dina bulan Ramadan qoblal isya'il akhirati samemeh isya anu akhir. Oh, tilu amat memeh isya hari maghrib sareng isya teh sok dibahasakeun isya'ain. Maghrib isya'ain. Lamun isya nu awal panginten maghrib nya isya nu akhir tak salat isya sebenarnya ngaji mana teh memeh isya nu akhir jadi antara maghrib jeung isya wa qala jeung ngadaus Ibnu Abbas khairu hadil ummati ari pangleuwih alusna ieu umat aksaruha eta pangleuwih loba na ieu hadil umat naonana nisaan pirang-pirang awekna panglobana pamajikan walamma kanat jeung samasa kabuktian naon asyahwatu syahwat aglaba eta leuwih ngalindih alami jazia arabi kana watakna urang Arab kana tah kabuktian naon istiksarus solihina ngalobakeunana jalma anu soleh kabeh minhum tisapalihna aob kabeh ngalobakeun lin nikah kanikah asada eta leuwih banget kumargi syahwat leuwih ngalindih kana watak urang Arab maka jama-jama nu saroleh mah itu leuwih banget ngalobakeun kana nikah karena istiksar soalnya minhum ini asada wali ajli pirogia qadi jeung karena ararah kosongna hate ubiha dimenangkeun naon nikahul amati nikah ka amat indah haupil anati dinalika mikasieun kana zina ma'a annati sarta saestuna eta tetep nikah hal amat sarta saestuna eta nikah amat irqaqal waladi aya ngabidkeun anak kumaha ngabidkeun ngajadikeun abid ka anak ngabidkeun anak wa ya irqaqal walad naon ihlakin eta sawarna ngaruksak wa jari nikahul amat muharramun eta diharamkeun ala kulli man kasakur-sakur jama qadaru anu kawasa ieu man ala qurratin ka awewe anu merdeka walakin irqaqul waladi tapi na ari ngabidkeun anak ahwanu eta leuwih enteng min ihlakid dini tibatan ngaruksak agama walaysa jeung teu aya fihi eta tetep dina irqaqul walad naon illa tangisul hayati angin nyesetkeun kahirupan alal waladi ka anak muddatan dina waktu wapit tihamnya fahisati jeung eta tetep dina ngalakonan kagorengan zina teh tapi tu hayati ari moratkeun kahirupan al ukhrawiyati anu bangsa akhirat allati anu tastahkiru jadi hina naon al akmaru pirang-pirang umur atau wilatu anu panjang dia idopati ku disarandekeun dinisbatkeun teh ila yaumin kana hiji poe min ayyamiha dina sapaina pirang-pirang poe na ieu hayatil ukhrawiyah waruwiya diriwayatkeun naon anaus satuna kalakuan jeung tingkah dina soropa eta balik maksudna mabubar
Sahana sujama-jama data yaumin dina hiji poe min majelis Ibnu Abbasin tina tempat yukna Ibnu Abbas. Tempat ngaji. Wa baqiya jeung tetep jeung nyesa saha sapun pemuda. Lam yabroh henteu budal ieu san. Cicingna pemuda mah teu balik. Batur mah baralik. Pakola telinga dahulu lauka saha Ibnu Abbas. Halaka nah eta pikeun anjeun min hajatin ari pangabutuh min saidah. Kola ngadauh sad. Naam benar. Arontu ngamaksud kuring an as'ala kana ya naroskeun kuring mas'alatan kana ieu masalah. Pas saya itu telinga rasa era kuring minan nasi jama-jama. Kuring teh gaduh taroskeun masalah. Numawi abdi teh teu mangkerkeun da isin we di jama-jama. Wana jadi kuring al-ana ayeuna ahabu eta sieun kuring ka anjeun. Wa ajullu ka jeung ngagungkeun kuring ka anjeun. Pakola tulinga dawuh sa Ibnu Abbasin. Innal alima saestuna jalma anu alim di manzalatil walidi eta nyicingan dina tempatna bapa. Maksudna mah jalma alim mah sanilai we jeung bapa. Pamatah ari perkara kunta anu bukti anjeun abdoeta eta ngadatangkeun anjeun bihi kana ieu ma ila abika ka bapa anjeun paabdi pama kunta paabdi tah eta khobartina pama tari perkara kunta anu bukti anjeun eta abdoeta paabdi tah eta kudu ngadatangkeun anjeun ilaiya ka kuring bi kana ieu mah. Pakola kuring ucap syab. Ini saya tuna kuring sabun eta pemuda. La zaujata saya pemajikan eta pikeun kuring. Abi teh gaduh bojo. Rubama qasitu jeung terkadang sieun kuring al anata kana zina. Sieun ala nafsi kana awak kuring. Parubama samana itu terkadang parubama samna itu tah terkadang ngabijiekeun mani kuring. Ngabijiekeun mani kuring dia di kuleungan kuring. Pahal fi zalika tah naha eta tetep dina itu istamna itu. Tah naha eta itu istamna itu maksiatun ari maksiat. Eta maksiat henteu pa'arodo tuluy ngabalir anhu tiksad sa Ibnu Abbas. Tumma qala tulinga dawuh Ibnu Abbas. Uffin wa taffa. Uffin ucapan goreng. Wa taffa jeung ngucap goreng anjeun. Nikahul amarti ari nikah ka amat fairun eta leuwih alus minhu tibatan istamna itu. Wa huwa istamna itu pada istimna mangga. Oh istamna itu fairun eta leuwih alus. Oh istamna itu fairun eta leuwih alus minaz zina tibatan zina. Pahaza tariqola uffin tanbihun eta ngelingan ala annal azibah kana saestuna jalma anu lagas al mugtalima anu nyongsrong kana nikah anu mikayang kana jima al mugtalima anu mikayang kana jima muraddadun tadi bolak-balikeun bayana salah sati sururin antara nasilu pirang-pirang kagorengan. Adnaha ari pangleuwih handapna ieu salah sati surur nikahul amati eta nikah ka amat. Wapihi jeung eta nikahul amat irqaqul waladi ari ngaadilkeun anak. Wa asaddu jeung eta leuwih banget minhu tibatan nikahul amat al istimnau ari ngabijiekeun mani biaya di kuleungan.
Tayana kana mah wa'af hasuha tanya. Dia mah wa'af hasuhu. Ngalirik kana khobarna. Wa'af hasu jeung ari pangleuwih gorengna ieu salah sati surur. Jeung ari pangleuwih gorengna salah sati surur azina eta zina. Walam yutlik Ibnu Abbasin al-ibahata fi syai'in minhu. Walam yutlik jeung teu ngamutlakeun sa Ibnu Abbasin Ibnu Abbas al-ibahata kamana ngameunangkeun. Teu ngamutlakeun Ibnu Abbas kana ngameunangkeun pisnya perkara minhu, kana kana minha. Minhu tina ieu salah sati surur. Salah sati surur. Li'annahuma karena saestuna ieu li'annahuma karena ieu nikahul amat jeung istimna. Li'annahuma karena saestuna ieu nikahul amat jeung istimna mahdzuroni tadi pikarempan duana dikasieun duana. Yabza'u anu ngungsi teh balik. Yabza'u anu ngungsi atau balik ya si jalma ilaihi ma kana ieu nikahul amat jeung istimna. Hazaron karana ngariksa. Mina wuku'i tinatumiba di mahdurin dina perkara dipikarempan asadda anu leuwih banget. Mahdurin asadda anu leuwih banget minhu tibatan ieu mazukiro dirujukeun nikah amat jeung istimna teh. Minhu tibatan ieu mazukiro nyata nikah amat jeung istimna. Kama yakza'u sapertieun ngungsi atau balik ya si jalma ila tanawulil mayatati kana ngarawat bangke buga. Hazaron karana ngariksa min hilakin nafsi tina ruksakna awak. Palaesa atun teu naon tarjihu ahwani syarraini ngunggulkeun pangleuwih entengna kagorengan dua. Pi makna ibahati ada tanda makna ngameunangkeun al mutlaqatin dimutlakeun. Manakeun teu make kayin. Wala pi makna khairi jeung teu dina mana alus al mutlaq yang dimutlakeun. Walaisa jeung lain naon qot yadi neuteup leungeun al mutaakilati anu mapai panyakitna jadi merambat panyakitna mina khairati eta tidak perang kalusan wain kana jeung sanajan kabuknya qot yade yu'zanu eta dikidinan naon fihi dina ieu qot yade inda isrofin nafsi dina nalika dekeutna awak al hilaki kana ruksak. Pak Izan.